sabab urang bakal maut gade ulah kajongojonan hilap kana kawajiban hilap kana kawajiban dipulut kulurang kayu dicandak kulu kawasa kureng hap nu panganggeusa ngabengkang kantun banusa dicabut ku malaikat kang turang teh sakara nyawa ngangesek mapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka alam barja geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka alam kubur menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju geura dulu menang ali geus diukur mahikeun awak sapuju rek naon anu dibawa duit loba sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh